Tah gitu berak. Mana subur pepelakan teh. Tah jukutna cabutan tah ngaracaraan. Sabab ngaganggu kana pepelakan teh. Lamun halodo kudu rada seborak, sangkat teh kagaringan. Tagalnganana rada di jeroan tah. Isi urung. Tuh belah ditu ge berak karah marontok. Cek nges apalah bioge mungkin abi kakara ngebohong itu mah tibatan nguruskeun abi mah nguruskeun mah diri sorangan tingali tak awak kira ku eleh ku pepelakan abi nu mararontok Nah kunaon kita awak abdi. tempo atuh sigar orang kong hirup oge Aku abah teuing. Awak abdi mah seksi. Teh teh ditemokeun ya bujana. seksi tah inom ye Naon eta? susu uki white Eta binah nu karek narogna karek kaidep si pae. Tah lamun bangsa kacang kudu make tuturus. Rah ngaramat ka luhur. Lamun ulah teh sila diriungkeun kitu binihna. nah Isi ngarobrol. tatangga Cilimit Cuk, ya usasak sangucan cuk. geus asak ceu sama mah ngenta Rek nyata cuk saeutik keur budak. Abdi di ieu mah karek ngagigihan. oh ya sok ya tuh ngapaan Apa ngawadahankeun deh kau cuk? oh ya sok atuh dia ya cek mahi sakit Mahi. Datara gede anak abdi mah daharna. Nuhun nya. Cuk, ya ngenta minyak cuk saeutik keur ngagoreng nom. oh ya Meni kebeneran di imah minyak biak pisan. Da eta sok diaruyup ku barudak. meni baroki atuh kana minyak oge Heueuh nya eta nuhun nya. Cuk, menta uyah saeutik. uya oh kala ya Nuhun nya. sami Cuk, ya enta bawang beureum cuk hiji. Rek ngarecak oleh kadu teh wah bawangna. oh ya Nuhun nya. sami-sami Cuk, naon deui ce eta sabun jang kuku mah. asa anyar keneh aja beli sabun kuku mah teh pira ku mas beak deui Geus beak, da olok geuningan. matakan meulina tong sabun nu kitu atuh mending make biang sabun tah nu kieu Ari nyeuna kumaha? babaris Heueuh atuh nuhun nya. naon Oh, pan ieu mah merelin. mere meuli euceuk da murah atuh ku 30.000 Ah, da niatna teh rek menta. Ngemplat, Halo guys, kali ini kita berdua mau ngasaan hakaneun yang berasal dari Cina yang bernama latiao. Laksau. Latiao. Latiau. Katanya ini tuh terbuat dari kembang tahu. Berarti lain hutang hungkul nu kembangan teh. Tahu ge kembangan. Tanpa berlila-lila lagi, mari kita asaan. Mari kita pesek terlebih dahulu. Wangi duda. Buat Umi, itu buat aku. Bismillahirrohmanirrohim. Yes. Hah? Lah deh. Lihat juga aki-aki. Jadi rasanya banyak. Rasana. Nah, ada lempo dina itu bau nunguna. Jeung rada deui nya. Rada. Ada. Gitu nak. Ku ari rada. Untungnya kita gablek gini. Ngamin aja. Segernya. Nah, tiis oge seger. Lah, Seger. ini kan Nestle. Emang Umi air ajaib. Tuh air ajaib. Tuh, walaupun tidak dingin tetap seger. Penemuan hebat. Nah, Ada. lanjut. Anger bau nama sarua. Ngemplat, Tohim. Coba ada mah bumbuna teh. Asa teh cocok dina sumut gitu. Sehari-hari. Next, kita nyobain yang warna oranye. Rasa wah ini yang sia. Sarua bau nama. Rada. Ting juga bau-bau kacang Arab weh. Emplat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tekstur masih sama-sama lihat. Mungkin kalau menurut Batur ya ini tuh kan ngena. Tapi ini kalau menurut sungut aku nggak cocok. Ini tuh bisa dibenghayan Umi juga rapia. Oh, dibuka.
bisa dimeberkan guys. Tuh. Dicumpalkeun. Ada kayaknya. Oke, yang terakhir kita cobain yang kuning. Cenah ieu teh rasa garlic. Naon garlic? Bawang. Dah geuning bau bawang bodas nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ambek pisan bu bawang bodas. Bawang bodas banget. Murah bawang bodas mah itu mah nya. Yoi. Tajem pisan ya nak. Jeung lihat aku. Ada deh. Untung ada Nestle Pure Life. Bubar lada mah ya Umi. Walaupun gak dingin tetap seger. Nah, langsung leungit lada teh. Heeh nya. Yalah. Sayang sekali ternyata kita berdua tidak beki walaupun ini sangat viral di TikTok karena sungut kita adalah sungut lembur yang biasa makan kulub bolen, Kulub sapo. bakatul, Ais tipung. Gusti nu agung menikah capek kieu usaha teh belaan buntang banting jang nyukupan pangabutuh ari geus kieu teh sok hayang kawin deui aing mah kawin. da budak mah nyaho nage kur jajan teh nyaho kolot mati ka itik kuri belaan anak tapi si teu daam Kalem we atuh mah. Da urang ge ari geus lulus sakola mah bakal buburun yangan gawe. capek sia teh hirup lengoh teh matak mah hayang kawin deui ge kunaon emak teh geus rindu Rindu di nafkahan lain mak. lain Kunaon atuh? rindu diangir isuk-isuk Jiru atilu. belaan buntang banting jang pang Jiru atilu. teh nyaho kolot mati ka itik kuri Jiru atilu. teh nyaho kolot mati ka itik kuri Jiru atilu. teh nyaho kolot mati ka uti itik kuri iya bekana sumber kana tas Gantungkan we mak na motor. sia bangan hayo ngabadega ka aing teh tuh meungeus digantungkeun Heeh. ari sia ka naon kene atuh meuni talalangke Iya mak keur milih tiung. Alus nu mananya? sarua kabeh ge tiung mah nu ngabedakeun mah beungeutna we ari goreng patut mah makana naon oge anger we goreng Cek saha. Ya ini urang henteu. Najan beungeut ronghod oge ari make tiung ieu mah alus, mantes. heueuh nya alus geulis maneh make tiung eta Ya heueuh lah. emang maneh make tiung naon eta Iya Lin, sesuai jeung ngaranna mak. naon kitu ngaranna Ijab geus saena. Mangga teu lama. heueuh cik hati-hati tong mijah teuing Siap. Mak, naon ari maneh mak, hampura Tupperware leungit. teu nya geus ari leungit mah sia teh Nak mah teu ngamuk. make sagala ngamuk tapi rage wadah kejo Alhamdulillah. Hanas urang geumpeur da sieun mah ngamuk. nya moal atuh lain eta maneh nah balik bake leumpang mana motor Pan leungit motor ge. ari sia jadi nu leungit teh motor atau wadah Dua nana. Pan Tupperware digantungkeun dina motor. Jadi ka bawa leungit. cecengiraan sorangan sia mah Bae atuh mak. Kos nu teu pernah ngora we. keur naon kitu maneh eta Keur chatting. setting jeung ka bawah lain budak zaman ada mah chatting mak mah ieu baheula jeung ka bogoh teh susuratan Wah, heueuh nya. heeh bari susulumputan ngirim suratna oge da bisi kanyahoan ku kolot Nah. pan ka bogoh emakna ulahun wara bobogohan ku kolotna Oh. tah hiji mangsa mah surat ieu mah teh kapanggihun ku bapakna Hah? Jadi nu nampana teh bapana gitu. heeh Ih, terus meureun kumaha? nya ngamuk lah Tapi masih bobogohan. nya henteu lah dititah putus Oh. tapi mama najan geus putus oge masih keneh nuluy Uluy. heeh Nuluy naon, mak? nuluy bobogohan jeung bapana Banten mawa baneja nenden ketan dina jero simut. Unggal dinten katinggal balanja ari kana sametan tara emut. Kawamena dagang laksa ngadaang pare di kang ngajetruk. Majar keunah henteu maksa ari teu dibere injem osok mutruk. Teh Nana dagang BH, Mang Barna ngomean WC.
hutangna teu sabaraha, ari mayarna hararese. Ina urang jangari sangu gigih kalelesan keur nginyemna meuni babari ari pas ditagih loba alesan. Naik sado nepi ka barat suku kadempet ku erak piring usum halodo cai saraat eusi dompet ngilu garing. Hutang sabaraya retok diingu wae. Aya babaturan? Aya pangabutuhna hungkul? Mesti mana, Cek? Tas kalah sulu. Jang naon sulu? Nya jang mereuseuna atuh. Jangan hurungkeun hawu. Na masih keneh usum make hau. Make sagala teu usum. Uyuhan aing masih keneh make hau. Bararau haseup. Kena ya bararau hasep oge. Halo, naon? Halo, Mah, can yang lain. Sangu ih, dede lapar. Nyangu. Kan hogas lagi eueuh. Cik atuh, sabar sia teh. Heeh atuh. Dengarkeun pisan pejuh teh. Tas di mana, Cek? Geus neangan gas, Cek. Neangan kamana-mana eueuh teu meunang. Mapayan unggal warung ge eueuh kararoso. Oh, kitunya. Heuh, jabacan nyangu ieu teh. Mana budak geus lapar di cenah. Rek nyolokeun Magicom pareum lampu deui ti isu. Meuni kapareng atunya. Heuh nyata aduh. Cek, eueuh maning jiga geus asak sangu. Bisa asap sangu mah naon kitu? Abi rek ngenta Cek sapiring keur budak. Karunya cenah geus peureubeuteun. Oh, nya sok we atuh ari daek mah. Kasaka atuh daek ari eueuh kasarua sangu. Ah, nya bisi we embung. Pan ieu mah sanguna ge bawa haseup. Bararau haseup. Dibuang sayang. Teu meunang mapayan Ayo we nyari kan beres. Pan sanguna ge. Da ieu mah sanguna ge pada bawa haseup. Nantikan selalu konten-konten kita selanjutnya ya. Mak, bantuan ngesian PR, Mak. Bener suka siapa? Ngerjakan PR oge mending kudu dibantuan ku Inung. Ari emak. Itu da imah rarese soalna oge, teu nyaho. Naon kitu soalna? Ieu tah, sebutkan kepanjangan dari BMKG. Nu kitu? Nyaho teu? Teu. Mak mah. Tempuna Google atuh. Teu nyaho mak mah. Wah kuotaan nyata. Coba nu lain soalna. Eta mah teh nyaho mak mah. Tah ieu atuh. Sebutkan kepanjangan dari Kemdikbud. Duh, naonnya? Sarua eta ge teh nyaho. Mak mah, ayo we teu nyaho. Ieu atuh tah. Sebutkan kepanjangan dari BPOM. Naonnya? Poho deui ah. Teu nyaho deui. Oh, teu nyaho. Ari kepanjangan KPK, Mak. Heula. Naon atuh? Nyaho teu? Teu nyaho ah paraho. Mak gening sarua we belet teu nyaho itu ieu. Oh, sia mah kitu ari teu nyaho. Ari anak teh nu reuneu ti heula nyaho. Ah, nyaho eta mah. Kenapa? Semakin hari sirahku semakin runyem. Sepertinya kutu yang ada di huluku ini berkembang biak begitu Tereh. Bukannya udah sering disiaran? Iya. Bahkan tiap malam aku suka rajin nyaliksik. Sampai Ramo ini cara rangkul. Sudah kongsi belum pakai obat kutu? Sudah, tapi tidak ada karasanya. Anger saja kutunya tidak kunjung leungit. Tidak ada cara lain selain hulumu dibotakin. Aku tidak mau jika huluku harus lenang. Daripada diantar begitu, jika kutunya semakin loba, sangat beresiko sekali. Kepalamu akan buduk. Tahayang Marimar.
Ya sudah, sementara dipondokkan saja buuknya. Nah, aku lebih baik menekuk buuk saja daripada harus lenang. Makanya rajin-rajin kuramas. Setiap poe juga aku kuramas. Iya, tapi pakai sampo, bukan pakai babadotan. Soalnya aku lebih suka pakai yang alami-alami. Alah, bilang saja hoream beli sampo. Dan lagi, memangnya genah. Kuramas tapi tidak ngabudah. Nggak apa-apa. Yang penting buukku bersih dan juga wangi. Mana wangi bararau begitu? Bau apa? Bau miskin. Dibuang sayang. Tilu. Udah kongsi belum obat? Udah kongsi belum obat? Tidak ada acara lain. Acara. Oh, Tilu. selain bu, Bulu. Ji 2 tilu. Selain hulumu dibotakin. Iya. Iya. Jika kutu siap makan dong. Hai. Hai. 2 tilu. Jika kutu nama semakin sangat berisiko sekali. Beresiko sekali. Sangat berisiko sekali. Beresiko. Bukan pakai papadota. Allah. Dengerong. Ngorong atuh. Apaan sih? Pakai kerudung kok merokok dok-dok begitu? Gak apa-apa, bagus kok. Bagus dari mana? Kerudung kok udah kayak spakbor motor begitu. Aku sengaja pakai kerudung kayak gini agar menutupi mataku yang barintit. Barintit kenapa? Dikiihin cucumuk ya? Bukan. Tapi gara-gara ngabaung sama laman. Memangnya yang cerikan apa? Aku kemarin pas ya sama Kabogo. Masain apa gitu? Dia kan sedang daang. Aku tidak sengaja. Itu diharupunnya. Masa gara-gara gitu aja sampai durder? Dia orangnya kan geluhan. Lihat tai ayam yang celok saja suka utah. Untuk apa punya pacar seperti itu? Rujit. Tapi dia itu bos cesin tahu. Allah, coba salila pacaran udah diberi apa? Diberi cinta. Tidak ngunah. Yang enak tuh ini nih, keripik kaca dan basreng dari Snack Sultan. Terus sekarang bagaimana hubungan kamu sama bos Cesin itu? Setelah dipikir-pikir mending putus aja. Kenapa? Ternyata dia banyak hutangnya. Naon maksudnya ya? Duh, punten Bu, panyanate musafir. Lain ku masalah kitu. Kunaon atuh Bu? Piraku mere tengah sakieu. Tambahan deui atuh. Cuaca sekarang tidak menentu ya? Iya, sangat hese ditebak. Iya. Padahal tadi pagi hararium. Sekarang tuh panas banget. Matahari sampai mencorong begitu. Kemarin engkau mau apa? Ceritanya kemarin itu aku bikin rajinang, tapi tidak ecereg. Kenapa gitu? Gagal. Aku nggak tahu kemarin itu hujan. Jadi pas hujan ngegeretek, kue raginangnya tidak buru-buru diangkat. Lalu jadinya gimana? Ya jadi terkeum air kue raginangnya. Pas diangkat saja airnya sudah nguyumang. Ya sudah, nyon lagi saja. Bikin lagi, modal dari mana? Yang itu saja tidak jadi duit. Mana pesanan lagi? Pesanan siapa? Pesanan Haji Nur. Beberapa poe yang lalu dia talatah kepadaku, suruh bikin raginang buat Pak Geto katanya. Mau ada acara pengajian di rumahnya.
Ya sudah, daripada rugi, bikin saja raginannya ke Haji Nur, biar dibayar. Ah, kau ini liar ya. Mana mau Haji Nur beli raginang bulukan. Ya nggak apa-apa. Anggap saja dia beli oncom. Mi, naon alasan Umi lamun pasea jeung salaki tara dijieun status? Percuma malah yang peduli. Naon alasan Umi lamun gering tara dijieun status? Malah matak cager. Kunaon Umi tara pamer duit dina status? Era ku Raffi Ahmad. Mi, kunaon Umi lamun aya kasusah tara dijieun status? Nu hiji dan kau Umi bisi emprak. Mak, naon eta? Baskom. Musaha, Nya nu emak tuh, maknya nu batur. bangun anyar ningan. Oh, anyar. Loba duit nama mah di baskom nu kitu. Menang anyuk. Hayo we mama unyak anyu. Ada ya tuh dengan anyuk mah mal boga. Naon eta mah? Kompor listrik. Ari emak, jang naon kompor listrik. Jam masuk asa atuh di paragieun lamun hese gas. Atunya make hau we gas mah. Enggak mau make om. Terus eta kompor gas menang anyuk deh. Heeh. Mak mah ih ngan unyak anyuk wae. Cek make tadi naon? Lamun teu unyak anyuk mal boga. Mak, Naon? urang hayang iPad atuh. Segala iPad. Naon mah? Bisa eta? Nu urang lah. Ngawadus ya. Di bejaan teh. Nu urang ieu mah. Nah, iraha meuli. Pengen menang meuli ieu mah. Nanti mana tuh? Ada sih yang mau. Mau menang anyuk ieu mah. Make ngaran emak. Ari sia. Wani anak minyak anyuk. Teu bebeda heula deui ka indung. Pancek emak ge ari teu nganyuk mah moal boga. Asa berhak itu eta hargana. 20 juta.